cak Kangjeng Nabi yasfa'u yaumal qiyamah salasah, bakal nulungan jaga di poe kiamat tilu golongan manusia. Nomor kahiji al ambiya'u, geus jelas sama para nabi para rasul. Nomor kedua al ulama wal ulama'u, nomor katilu wasyuhada'u, tilu jelema eta nu bakal nulungan saat orang ditimbang. Loba jasa kagorengan di dieu, loba jasa kagorengan begitu ditimbang teh ye cek malaikat jadi mah pinarakaeun. Jol Kangjeng Nabi Muhammad nulungan lantaran orang sering maca sholawat. Yo tilok maca sholawat dah ke Kangjeng Nabi teu wauhun. Pan urang lamun maca sholawat mah kuari sholawat orang jadi malaikat laporan ka Kangjeng Nabi. Waalaikumsalam. Saya abdi sholawat di saha? Di Pak Camat. Camat mana? Camat Pasar Kemis, Pak Asep. Pan jore amat teu husu sholawatna sakieu. Jore bentukna ge. Sia cek Pak Asep teh. Ya teh bang sialnya nama. Pak Bambang maca sholawat datang ke ditu pinclang sholawatna cek Kangjeng Nabi teh isa sholawat isa Pak Bambang pan pinclang atuh bari lurak lirik aja nya nama teu beres Pak Bambang maca sholawat teu beres. Lamun maca sholawat teu khusyuk inget ka dunia, inget ka jabatan, inget ka awewe, datang ka ditu nya jore nya jobet nya pinclang barang datang mah ya sholawat saha bagus amat Masuri panduh mataan matana pake neuli jahe bae jore deh bae iya saya sholawat ya iya mah sholawat terus di ganteng awat sana ya ngan letik sholawat kurang jadi malaikat kan itu sing hade lumantak seringan maca sholawat dilaporkan ke Kangjeng Nabi ketika orang ditimbang engke aya kagorengan aya Kangjeng Nabi cak urang teh kok Kangjeng Nabi nulungan abdi pan anjeun umat kula pan abdi diaku sebagai umat pan loba maca sholawat kok tuan loba pan malaikat setiap sholawat jadi malaikat. Nah kemudian laporan ka kaula geus numpuk triliunan malaikat kula leuwih nyaho. Masya Allah nikmat jasa tuh itulah hiji ambiya para rasul. Nomor kedua ulama ieu bisa nyapaatan cak Kangjeng Nabi yasfa'u yaumal qiyamah salasah, hiji al anbiya, dua al ulama nu mana ieu nu bisa nyapaatan? Apa ulama Golkar hating boro-boro nyapaatan nya geus sapaataneun moal bisa tuh. Apa ulama proposal geus numpuk jasa di kabupaten lain proposal kos kitu teh teu bagus lain ulama ul akhirat mah. Ulama nu mana tuh ieu? Ulama nu tadi teh nu bisa mi'raj ka Gusti Allah melalui salat. Etalah ulama nu bakal nyapaatan. Katilu syuhada anu gugur ni bedan laga anu memperjuangkan agama Allah, etalah nu bakal nyapaat